Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda solih dan solihah. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan Ananda solih sareng solihah aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah dinten ayeuna urang sadaya tiasa kemendak deui di pangajaran bahasa Sunda sareng Ustazah Nur. Dinten ayeuna Ustazah bade ngajelaskeun perkara paguneman sareng latihan nyocokeun gambar. Mangga dibuka bukuna di halaman 38 perkara paguneman. Paguneman naon nya ari paguneman teh, kumaha bentukna, terus kumaha urang cara meraktekeunana. Mangga ditingali penjelasan Ustazah perkara paguneman. Paguneman nyaeta dina bahasa Indonesia disebut percakapan. Paguneman ieu mangrupa obrolan di antara dua orang atanapi leuwih. Paguneman beda sareng pidato atawa ceramah dina kahirupan sapopoe. Jadi paguneman teh sarua oge jeung percakapan lamun dina bahasa Indonesia. Paguneman ieu sok ku urang dilakonan keur ngawangkong jeung babaturan atau jeung kolot urang. Nah eta disebut paguneman. Conto paguneman aya di buku di halaman 38 tentang ngawanohan. Ayeuna urang sami-sami nyocokeun atau nyocokkeun gambar sareng kecap anu dihandap. Kecapna aya dihandap urang cocokkeun jeung gambar anu di luhur. Aya papan bor di huruf naon? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pami di huruf E berarti tulis di kotak anu alit ieu di huruf E. Ayeuna gambar anu kadua. Gambar nu kadua nyaeta korsi. Huruf naon nu diasupkeunna? Nyaeta huruf G. Ayeuna gambar nu katiluna gambar sakola. Sakola aya di huruf naon? Sakola aya di huruf A. Nah, Ustazah tos nyontoan 3 gambar pek ayeuna hideup sadaya latihan ku nyalira nyocokeun gambar nu dina buku halaman 41. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pengajaran bahasa Sunda perkara paguneman sareng latihan nyocokeun gambar tos rengse. Mudah-mudahan nu saja disampaikan aya manfaatna. Amin. Sateuacan ditutup pembelajaran dinten ayeuna, hayu urang sami-sami baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakieu wae ti Ustazah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.